Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarokal jumu'ata sahajalma anu ninggalkeun salat Jumat, ae mimman taljamuhu tegesna ti jalma-jalma anu memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat tapi teu daek ngalaksanakeun salat Jumat min ghairi udrin dengan tanpa udur, fal yatasaddaq maka eta si jalma kudu ngalaksanakeun sedekah ae nadban tegesna sedekah dengan ketentuan sunnah. Sakumaha sedekahna bidinarin kalawan 1 dinar ay min dahabin tegesna tina emas. Fa illam yajid maka upami henteu menemukan atawa henteu ngabogaan 1 dinar emas, fabinisbi dinarin maka sedekahna ku 1/2 dinar emas. Naon sebabna jalma-jalma anu teu ngalaksanakeun salat Jumat bari tanpa udur kudu ngaluarkeun sedekah 1 dinar emas atanapi 1/2 dinar emas? Fa inna dzalika karna sanyana ari sedekah 1 dinar emas atawa 1/2 dinar emas kafaratut tarki eta jadi kifarat pikeun jalma anu ninggalkeun salat Jumat tanpa udur. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana eta hadis saha Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud sareng Imam Abu Dawud wan Nasa'i sareng Imam Nasa'i wa Ibnu Majah sareng Imam Ibnu Majah wa Ibnu Hibban sareng Imam Ibnu Hibban an Samurah bin Jundubin di Sayyidina Samurah bin Jundub. Wa huwa sareng ari eta hadis hadisun sahihun hadis anu sahih. Naon cenah hadis sahih teh? Wa huwa ari hadis sahih mata salatnya eta hadis anu bersambung sanaduhu sanadna eta hadis biudulin ka jalma-jalma nu adil dhabitina tur anu dhabit bila sududin kalawan tanpa cacat. Etalah salah satu kifarat atau denda pikeun jalma-jalma anu memiliki kewajiban ngalaksanakeun salat Jumat tapi teu ngalaksanakeun salat Jumat tanpa ayana udur. Maka eta si jalma kudu ngaluarkeun sedekah sebanyak 1 dinar emas kurang lebih 4,5 gram, lamun diuangkeun kira-kira 500 ribuan lah beureunan tergantung harga emas. Upami teu gaduh 1 dinar emas maka sedekahna 1/2 dinar emas. Ngan ieu hadis sing hade ulah sampai dijadikeun dalil bagi jalma-jalma berduit untuk ngaremehkeun salat Jumat. Ulah mentang-mentang ngarasa loba duit nepi ka wani ninggalkeun salat Jumat karena menganggap remeh atau menganggap enteng kana kafaratna atawa kana dendana. Atuh duit 500 ribu bagi jalma beunghar mah atuh eueuhna naonna. Sarua jeung duit 500 perak beureunan. Atau jeung sarua jeung duit goceng meureun bagi orang-orang mah. Nah, ku sabab kitu ieu hadis ulah sampai dijadikan alasan pikeun jalma-jalma berduit untuk berani meninggalkan salat karena menganggap remeh dendana. Daripada salat Jumat malah ribet. Ini keneh bisnis ya. Mun ene bisnis bisa gol ye 10 juta lah yang bayar denda gope mah. Maupun naon mending geus tinggalkeun salat Jumat wae berdenda gope. Bisa gitu. Sebab sekalipun membayar denda tetap ae kewajiban salat Jumat mah moal gugur dan tetap bakal menanggung dosa karena meninggalkan salat Jumat.
Ngan ieu hadis boleh dilaksanakan jika tujuanana untuk membangkitkan semangat jalma-jalma anu kedul ngalaksanakeun salat Jumat. Aya tetangga tara salat Jumat penta sedekahna. Sakali di Jumat penta 4,5 gram emas. Lamun teu begaeun penta 2,5 gram atau 2 gram saparapat. Tujuanana supaya kapokeun, supaya minggu hareup, supaya Jumat hareup daekeun salat Jumat. Tapi lamun tujuanna untuk meremehkan salat Jumat, nah ieu mah ulah. Warawa sareng parantos ngariwayatkeun saha Al-Baihaqi Imam Baihaqi an Samurati Sayyidina Samurah hadisan kana hadis dhaifan anu dhaif. Mana anu dhaif hadisna? Man tarakal jumu'ata sajalma anu ninggalkeun salat Jumat di ghairi udrin kalawan tanpa udur fal yatasaddaq maka kudu sedekah bidirhamin kalawan 1 dirham min fiddatin tegasna 1 dirham perak au nisfi dirhamin atawa setengah dirham au so'in atawa 1 so' makanan pokok kurang lebih 2,5 gram beras au muddin atawa 1 mud kurang lebih 6 on makanan pokok atau 6 on beras. Nah eta mah hadisna hadis dhaif. Naon cenah ari hadis dhaif? Wadha'ifu sareng ari hadis dhaif ma qasura an darajatil hasani nyaeta hadis anu kurang tina derajat hasan. Nah ieu ge komo keur mah hadis dhaif ulah sampai dijadikeun dalil untuk berani-berani meninggalkan salat Jumat. Lah salat Jumat sakali mah sedekah bae 2,5 kilo beas. Loba beas bako. Nah, ieulah. Tetep urang mah kudu ngalaksanakeun salat Jumat selama teu aya udur, kecuali aya udur syar'i anu ngabolehkeun urang teu ngalaksanakeun salat Jumat. Dan tetep ke kudu aya qada walaupun urang teu salat Jumat oge. Naon cenah di antarana udur salat Jumat? Di antarana hujan anu gede, kemudian tedamang anu parah sehingga teu kaduga kudu melangkahkan kaki pikeun ngalaksanakeun salat Jumat berjamaah di masjid, maka eta mah boleh teu ngalaksanakeun salat Jumat ngan engke kudu aya qada di rumah. Tapi ari karak kering anu ringan-ringan mah eta mah tetep bae kudu ngalaksanakeun salat Jumat. Nah, etalah sebagian udur-udur salat Jumat secara detailna, secara lengkapna biasa ditingali dina kitab-kitab fikih, misalnya dina kitab Kasifatus Sajjad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man taraka sajalma anu ninggalkeun salasa jum'ain 3 kali salat Jumat bidommin macana kudu didomahkeun huruf mimna papathin kemudian dibaca fathah jum'ain tahawunan kusabab nganggap remeh biha kana salat Jumat. Nah, sajalma anu ninggalkeun 3 kali salat Jumat karena menganggap remeh karena salat Jumat. Naon si anu maksud menganggap remeh teh? Al muradu bit tahawuni ari anu dimaksud dengan tahawun dengan menganggap remeh atarku min ghairi udrin nyaeta ninggalkeun salat Jumat tanpa udur. Jadi sawai jalma anu ninggalkeun salat Jumat tanpa aya udur etalah jalma anu ngaremehkeun kana salat Jumat. Naon tah ancamanana pikeun jalma anu ninggalkeun salat Jumat 3 kali? Toba Allahu ala qalbihi
Allah bakal ngecap kana eta hate si jalma ai khatamallahu alaihi tegesna Allah bakal ngecap ka eta si jalma wa ghasyahu sareng Allah bakal nutupan kana eta hate si jalma wa mana'ahu sareng Allah bakal mencegah ka eta si jalma al-tafahu kana kasih sayangna Allah bakal jauh kana rahmatna Allah nepi ka engke kadituna ge bakal hese diberi nasehatan sanget datang ka pengajian dambung dinasehatan eta ciri-ciri khatamallahu alaihi wa ghasyahu wa mana'ahu al-qafah lamun urang geus embung ngadenge kana nasihat-nasihat agama berarti hate urang geus tertutup geus teu hayang menerima kana nasihat-nasihat agama nu kieu mah bakal jauh tina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah min dzalik. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana eta hadis saha Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud sareng Imam Abu Dawud wa Turmudi sareng Imam Turmudi wan Nasa'i sareng Imam Nasa'i wa Ibnu Majah sareng Imam Ibnu Majah anil Ja'di di Sayyidina al-Ja'du wa isnaduhu sareng ari isnadna eta hadis hasanun predikatna hadis hasan lumatak wayahna sakumaha keur sibuk oge urang neangan dunia salat Jumat mah ulah wani-wani ninggalkeun selama urang masih keneh mampu ngalaksanakeunana kecuali tadi teh aya udur eta mah diperbolehkan lamun udurna udur syar'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man taraka sajalma nu ninggalkeun salasa jumuatin 3 kali salat Jumat bidammil jimi macana kudu didomahkeun huruf jimna wal mimi jeung huruf mimna au fathiha atawa dibaca fathah au sukuniha atawa disukunkeun teu naon berarti dibaca jumuatin ge gae rek dibaca jumatin ge gae min ghairi udrin tanpa udur kutiba maka bakal dituliskeun eta si jalma teh minal munafiqina termasuk jalma-jalma munafiq naudzubillah min dzalik ay tegasna in kana mimman tajibul jumu'atu alaihi lamun eta si jalma teh termasuk jalma-jalma anu wajib ngalaksanakeun salat Jumat. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana eta hadis saha Al-Tabrani Imam Tabrani an Usamah bin Zaidin ti Sayyidina Usamah bin Zaid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man mata sajalma anu maot yaumal jumuati di poe Jumat au lailataha atawa mautna dina maleman Jumat rufi'a maka bakal diangkat anhu eta si jalma adzabul qabri siksaan kubur. Wa fil ihya'i sareng dicarioskeun dina kitab Ihya lil Ghazali kagungan Imam Ghazali rahimahullahu taala qala sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jumuati sajalma nu maut di poe Jumat au lailatal jumuati atawa mautna dina malam Jumat kataba maka bakal nyatetkeun saha Allahu Allah subhanahu wa ta'ala lahu pikeun jalma nu maot di poe Jumat atau maot di malam Jumat nyatetkeun naon
ajra syahidin, pahala syahid, wa waqa fitnatal qabri, sareng terjaga tina fitnah kubur. Masya Allah, bahagia amat pikeun jalma-jalma anu maot di poe Jumat atawa dina malam Jumat. Kumajna lamun jelema Badung tara salat, tara ngaji, tara zakat, maotna malam Jumat atawa poe Jumat, pas bedug Jumat malahan mah ae tegasna wadzalika ari anu ieu disebutkeun teh bisyartil imani, eta kudu memiliki syarat nu maotna teh dalam keadaan iman. Ari nu maotna teh iman mah tetep ae najan maotna pas di waktu khutbah sugan mah tetep ae bakal disiksa. Wallahu a'lam bishawab.